Selamat siang pemirsa Sampurasun. Wilujeng patepang de sareng simboring lintang suci Amelia di Warsem Warta Semanar. Dina Warta Sunda ieu abdi bade nyampaikan tentang kasus pembegalan siswi Semanar. Kajadianana langsung di jalan TKP dinten Senin kaping 23 sore-sore korban rek ulin ka imah baturna. Pas korban di jalan TKP, si korban dibegal. Si begal pun kabur ke arah jalan Melati anu ayeuna tos diamankeun di Polres Bogor. Hiji jelema tewas atas kejadian begal tersebut. Urang tos ngomong sedari Vera Ulansari untuk saya di TKP. Yang gakun Vera Ulansari. Ayeuna abdi keur jeung saksi rek nanya-nanya kajadian. Kumaha mimitina kajadian? Karena abdi teh tadi naik motor terus aya kejadian pembegalan terus abdi teh nyamperkeun ka korban tersebut. Kumaha bae ciri-ciri pelaku teh? Ciri-ciri teh nyaeta aya jaga 2 orang terus hijina make masker, mawa kampak terus hijina deui mawa kampak aja pakai topi. Naon bae anu dicanda ku pelaku teh? Anu dicanda teh nyaeta motor sareng Nuhun abdi Vera Ulansari tos masihan informasi di TKP pembegalan. Sakitu ti abdi balikeun deui ka studio. Sakitu wae nu tiasa diduikeun ku simkuring abdi lintang suci Amelia di Warsem Warta Semanar pamit undur diri.